Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu ngejarah carios Jawarat ti Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng man di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarkeun sagarupinanya. Tong hilap dirojong ditaroyalan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita Jawarat ti Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Sok kaparayun sadayana. Cik sabdak itu nate langsung we atuh nagog. Laju ngantelkeun dampargeuna kana taneuh. Bari panonna dipeuremkeun husuna ka kawasna bae mah keur ngararasakeun getaran taneuh. Malahan mah kiwari mah ceurina oge diantelkeun kana eta taneuh. Puguh we atuh Kopral Abbas mah mani coloho kagetna keur naon cenah sabda teh. Pikeun Kopral Abbas mah jadi penasaran. Sabda rengse harita teh ngayakeun panaluntikan. Jung atuh cengkat bari pok terus sacarita. Lengkah nama geus jarauh Kang. Nganu jelas eta jalma teh aya tujuan. Oh, jadi aya 7 orangnya. Aneh. Nah atuh berpisah apa sabda? Kapanan bieu ku kuring teh tas dipariksa atuh Kang. Make ilmu rasa. Alah, hebat anak itu mah. Jalma geus eueuh jauh tapi bisa kanyahoan sabarudang nah benar. Hebat komandan lah. Tah Kang. Kadenge aya suara kokoh. Nah ku Akang kadenge. Suara kokoh. Teu kadenge naon Akang mah. Aya oge suara jangkrik, suara gaang, jeung suara buuk tah. Teu kadenge suara kokoh mah. Ku kuring mah kadenge Kang. Wah boa, teu jauh ti dieu teh nyaeta api lemburan. Ayo urang pariksa ka api lemburan. Kopral Abbas meninga hulang. Nah bener cenah kadenge aya suara koko lantaran ari kuinya nama henteu kadenge naon-naon. Nu bener sabda. Bener kadenge suara koko. Bisi dedenge anu unggul. Nya Kang, teu salah. Tak kadenge suara koko. Ayo geura, urang papai ka sumber suara. Cik sabda ngajakan bikeun neruskeun lampah mariksa ka sumber suara. Dua nate atuh leumpang we mapai jalan satabak. Leumpang nate rada kebal. Tapi teu kung sila teh jog anyog kasisieun lemur. Suara kohkol beuki jelas tetela geuningan bener. Sabda teh henteu nyalahan. Alah geuning bener ieu teh lemur. Berasna teh ka dieu nya ieu lemur renget mun teu salah mah. Jadi ieu teh kampung renget. Ayo Kang, urang asup ka jero. Urang pariksa kayaan lemur. Tah, suara kokoh kadenge beuki tarik. Kawas anu ditihtirkeun. Bisi-bisi eta teh pertanda aya bahaya atawa aya kajahatan. Eueuh aya naon nya meni rame kieu. Suara kokoh teh meni ditihtirkeun sakarupa. Babaya panca bahaya yeuh. Nya urang pariksa komandan, siap lah. Duanana kebat leumpang asup ka jero lemur. Teh lah bener loba jalma anu balawiri. Malahan mah mawa obor, mawa oncor sakarupa. Nah aya naon cenah? Nah aya kejadian naon yeuh? Meni pahibut kitu teh loba jalma anu katu ka dieu. Malawa obor sakarupa. Nya Kang. Tuh tinggal itu. Aya nu nyamberkeun. Keun urang tanyakeun. Bener we kaparangan. Aya urang lembur anu nyampeurkeun ka sabda jeung Kopral Abbas. Basa geus rada deukeut rek ngaranna jika nu ngacenghok kaget atuh bari jeung ngamukasieun. Sok komo basa nempo Kopral Abbas anu keur nyekel bedil. Langsung soak arek ngejat ngan bae dihulang ku sabda. Keantosan Mang, ulah lupat ulah sieun. Kuring malain jalma jahat. Sasaha ujang duaan teh.
Benar ya teh lain gerombolan. Ih, sanes gerombolan kuring duaan mah. Nya lain gerombolan. Kuring mah tentara. Tong sieun pada kuring mau bedil. Kadi Mang, da moana naon atuh moal di bedil? Alah, jadi encep duaan teh sentara tentara ieu teh. Nya kuring duaan mah tentara. Datang kadi teh buku arek nanyakeun kaayaan lemur anu pahibut ge aya naon ieu. Buku ge kuring duaan mah tak nepi ka dieu teh. Keur budak-budak jalma jahat. Ya nuhun we ari sanes gerombolan mah. Nuhun buku aya kajantenan wong ieu teh. Aya di nu leungit teh Bapak. Aya nu leungit, nah leungit naon? Nah aya nu geus kagarongan atau karampogan? Ih, sanes Bapak. Jami nu leungit teh aya culik. Jadi geus aya kejadian aya nu diculik Mang. Nah saha nu diculik teh? Mama ajengan mahpun Bapak. Saha euy? Ajengan Mahfud. Sumuhun Bapak. Mama ajengan mahmud terus aya nu nyulik. Nah iraha kejadianana Mang. Ih, tinggal kene buku Bapak. Yacan lami mantak di pelarian oge sukan we ka udag. Ieu teh lagi nginget ka penak. Arias teh ka timu. Disim abdi sapara kanja terus berber ka itu ka dieu. Basa narima katerangan tieta urang lembur. Sabda jeung Kopral Abbas teh sileuh teu jelas aya nama kanyahoan tetela lembur jadi genjleung teh alatan geus aya nu diculik nyata acengan Mahfud. Anu cenah acan dilak eta kajadian teh. Ngandung harti cenah jalma jahatna teh acan bati jauh. Jadi kejadian teh acan lila nya Mang. Nya Bapak tacan lami. Nyakeun, tenang. Kuring duaan arek ngabantu pikeun neangan. Tapi nah kira-kira saha nu geus nyulikna? Atau aya jalma nu nyulikakeun? Nya duka Bapak. Da teu ka penak aya nu nyurigakeun. Tasa culikna oge teh ka uninga, tah kitu Bapak. Eta culik teh tuning rerencepan dedemitan. Nya nuhun kana informasina. Ayeuna keneh kuring duaan arek neangan eta jalma jahatna. Mudah-mudahan bae ajengan Mahfud teh ku kuring duaan bisa kapanggih. Ya nuhun we Bapak, kalarasan Bapak duaan. Mugi tiasa ngabantos nulungan. Mama ajengan Mahfud. Geus kitu mah sabda jeung Kopral Abbas teh laju atuh naringgalkeun eta patembatan. Adek nyusut tapak lacak jalma jahat anu geus nyulik ajengan Mahfud. Ayo Kang tuturkeun kuring. Nya ayo. Nah ka mana atuh neanganan ayeuna? Urang ka bari tukang. Tu itu aya leuweung, kuring ngacuriga. Ajengan Mahfud teh dibawa ka inya. Nya, jalma jahatna teh kalabur teh kalabah eta leuweung. Nya bisa jadi, tapi naha itu urang lumur mah. Teu beranian asup geuning ka eta leuweung teh. Nya Kang bisa jadi sarieun. Dasanya na urang lembur mah eueuh nu wani ngulamperng neangan ka eta leuweung mah. Lantaran cenah geus kabejakeun eta leuweung teh sanget. Tapi keur sabda jeung Kopral Abbas mah henteu ieu sieunun. Duana teh asruk-asrukan we asup ka jero eta leuweung. Ayo Kang kacangan Kang. Ih keheula atuh kapan paroek ieu. Najan di batrean mesti karijat lah. Nya tapi urang kudu sagancangna Kang. Urang susut tuh tinggal itu. Aya nu celat-celat hurung. Buah-buah eta teh obor atau oncor. Bisa jadi eta teh jalma jahatna. Bener we ti kajauhan katempo. Di antara balag-bagna beuting teh aya celat-celat cahya. Kawas obor atau oncor. Atuh duana nanti gura-giru nuturkeun eta cahya obor atau oncor. Kopral Abbas kiwari mah kapaksa nuturkeun sabda najan ti baranding oge nuturkeun leumpang sabda nu kacela gancangna. Keur sabda mah atuh mani norolong sok sanajan kayaan poek oge. Aduh, alah. Kunaon Kang? Ye suku ditajong. Alah, teh atuh sabda ulah kuas puyuh teuing leumpang teh. Akang ngapugu bisa gancang. Nya hayu gancangan Kang. Tapi kahade sing hati-hati. Basa geus mimiti arek deukeuh. Tak dumadak eta cahaya anu katempo celat-celat di kajauhan teh ngada kepes wae pareum. Puguh we atuh duana teh jadi leungiteun udagan. Ah, pareum geuning itu cahaya nu udag-udag teh. Urang jadi leungiteun udagan kaya kieu mah yeuh. Nya Kang. Ayo ah. Tapi urang papae kabar itu tuh. Lantaran ari cek kuring mah. Eta jalma teh aya di belah ditu. Kopral Abbas teh laju nuturkeun di sabda pikeun Kopral Abbas mah percaya. Najan kiwari eta cahaya anu keur gudag-gudag teh dak pareum. Tapi keur sabda mah pasti we cenah bakal nganyahoankeun lamun disik aya jalma teh basa duanana tepi ka handapeun tangka caringin. Reg atuh pating raraneg eureun bari meratikeun kasabudureun eta patempatan. Nah kabelah dieu ieu teh sabda. Nu bener yeuh. Wapo wae eta nu celat-celat katempo hurung teh.
bisi jurig kumaha lamun udah kurang teh tetela geningan jurig lain jelema Kang lain jurig tah kadenge aya sorang hapa napas teu jauh ti dieu. Cek sabda kitu teh bari museureun perhatian ka belah kulon. Bisa kadenge ku sabda mah aya reng hapa napas anu teu jauh ti eta patembatan. Bisa jadi teu jauh ti dinya teh aya jalma nu keur nyumput bari ngawaskeun barasat atuh di batrean. Hei, anu nyumput satu kangen tangkal. Hasok, gerak keluar. Nah bener teh jalma sabda. Anu satu kangen tangkal teh kade bisi jurig. Akang mah inggis. Ari lawal teh beungeut aplikasieun lain jalma. Tenang Kang, tenang. Pasti jelema. Bener we teu ku ngesilila. Tibalik tatangkalan teh aya nu kaluar. Jeleng, celekedeg nang tu ngabadegah. Saurang lalaki anu pangawakan jangkung badak. Beungeutna mani pikasieun panonna mani bolotot. Teu ku ngesilila eta jalma anu jangkung badak depok atuh cacarita. Saha mani duan teh euy? Wanian sia. Mudag-mudag aing sagaruba. Kuring sabda. Tak ieu sobat kuring, Kopral Abbas. Jadi sia doan teh tentara. Narek naon mudag-mudag di sagaruba. Kuring kereangan ajengan Mahmud. Buah-buah. Maneh nu geus nyulik ajengan Mahmud. Jadi marane doan teh kereangan ajengan Mahmud. Luka teuing. Aing mah teu nyaho. Hai, saha sia teh euy? Asok ngaku. Lamun sia nu geus nyulik ajengan Mahmud deuleu. Bisi hayang nyaho mah ngaran aing teh si Jagalapati euy. Lamun maneh hayang nyaho ngeunaan ajengan Mahmud, ku aing bakal dibejaan. Tapi lengkahan heula mayit aing deuleu. Sia doan tentara. Moal salamet. Kangaranan geus asup ka ieu leuweung. Kurang ajar sia jahat. Rasakeun deuleu. Cedor badieu teh dibekaskeun. Tapi eta nu ngaran Jagalapati teh najan dibadil ku eta Kopral Abbas. Ngan sakilat geus mindah tempat gerakan teh mungguh cepat. Puguh we atuh pelor teh milepaskeun kana tatangkalan. Kopral Abbas mani molohok. Asok teh bak kadikeun mah euy. Beakeun ta pelor teh. Lamun sia nyatria mah asok urang galungan jeung aing. Montong licik. Kopral Abbas teh mani atuh nyiap meureum nyelam asa ditang ku eta jalma. Curat ngakajeleng narajang bari ngaheumbatkeun badieu. Eta badieu teh kiwari mahan teu dibekaskeun. Tapi rek dipabukeun we kana sirah eta si Jagalapati. Lep ngan sakilat si Jagalapati teh ngelepkeun badana. Plos atuh. Badieu Kopral Abbas teh ukur ngaliwat saluhureun sirah si Jagalapati. Dina kayaan kitu teu kanyahoan si Jagalapati teh nyaho-nyaho geus aya sakikireun Kopral Abbas. Bari males narajang hiuk. Peureupna teh arek nyamar kana pueuh ceuli Kopral Abbas. Tapi Kopral Abbas ge henteu cileureun atuh kapanan maneh oge bisa kana ilmu silat. Mireungeuh peureub arek ngahancak kana ceuli. Laju atuh ngelok plos. Peureub oge ukur ngahiuk saluhureun sirah Kopral Abbas. Kadenge sorat pinggilan teh mani ngahiuk bangbaraan. Netelakeun eta jalma teh nyidem kakuatan upara bedasna. Jeleng duana teh pating kerajeleng ka tukang. Bari mancuhkeun di kuda-kudana. Tatampo si Jagalapati kiwari manggeus ngarugas bedogna. Asok keur babukeun eta badieu teh. Bakal ditadak ku bedog aing ayeuna sia. Sakedeung deui ku aing bakal dipencit. Kopral Abbas henteu nemealan. Laju ngakajeleng deui nghambatkeun badieuna. Hiuk. Badieu teh arek dibabukeun we kana tarang si Jagalapati. Sakilat si Jagalapati teh metakeun bedogna terang. Badieu teh ditakis ku bedog kuricak, kurinyai. Terkarasa ku Kopral Abbas sideungeuna teh mani komber. Netelakeun tenaga jero musuh teh bisa dianggap enteng tenagana bedasna keur. Cileng Kopral Abbas teh ngakajeleng ka tukang bari masang di kuda-kuda. Kiwari mah si Jagalapati anu males narajang. Curelat. Gerakan mungguh cepet nyaho-nyaho geus aya di hareupeun Kopral Abbas. Hiuk. Bedog arek disabetkeun kana beuheung. Puguh we Kopral Abbas teh bani ngalenyap reuwas atuh. Tapi sakilat nadah eta bedog make badilna. Plentrang. Terejek. Kopral Abbas kadorong ka tukang. Dina kayaan badan Kopral Abbas ngajarejek. Si Jagalapati ngakajeleng bari nacongkeun dapal sukuna kana dada Kopral Abbas. Hiuk. Cileprot. Cilebet.
pangkiung. Ayo kurang ajar. Si Jagalapati nembe musuh nanggeus ngabangging tahan teu cicingeun. Laju nyusul tepus ku Banarajang susulan. Heak, gajeleng bari ngahambatkeun di badogna. Kopral Abbas geus ngalanyap di we. Lantaran Banarajang musuh teh pohara cepetna. Geus kabayang eta badog teh bakal disabetkeun kana beuheung. Dina kaayaan itu, aya ciri menengah corelat niheulaan. Nadah datang na eta badog. Belentrang. Carek-jek, si Jagalapati nebikeun kang carek-jek kadorong ka tukang bari manehna kaget. Lianti kaget ningali kecepatan gerak sabda anu puara luar biasana. Si Jagalapati ge kaget lantaran badog teh kiwari geus potong. Ngandung harti cenah badog musuh teh lain badog sambarangan. Sedengkeun ari Kopral Abbas mah hatena teh mending gemplong. Lantaran bieu teh kaburu katulungan ku sabda. Lamun seuk teh latihan teu kaburu katulungan. Duh keting kumaha nasibna cenah. Duh, nuhun komandan. Lamun teu kaburu kahalangan mah duka teuing akang nasib teh yeuh. Wabah akang teh geus bae. Enya Kang. Sok mundur ka tukang. Keun eta Jamal kali ngarepan ku kuring Kang. Kopral Abbas melaju atuh ngagajreng ka tukang sedengkeun sabda serog maju salengka ka hareup. Bari neuteub seukeut ka si Jagalapati. Sedengkeun ari si Jagalapati basa dipencerong ku sabda hatena mani ngageter. Tetehlah cenah eta jalma nu ngaran sabda teh boga simak pangabaran anu luar biasa. Ngandungi babak komara anu kacida serabna. Hebat kita jaman ngaran si sabda teh. Alah hati aing meni ngageter. Adung harti lain jama samane ayo. Lain tentara samarangan. Tapi jago kada ilmu silat. Tapi kon bakal dising harapan. Jadi penasaran. Gitu cek kerenta sate si Jagalapati. Bari ka tempong geus taki-taki deui masang kuda-kuda masang jurusna. Anu kiwari mah geus lemor lantaran badogna teh geus potong. Sabda mireungeuh musuh geus hanteu nyekel pakarang. Sup wae ngasupkeun badogna teh kana sarangkana. Asok. Kira sing harapan kuring. Kuring pitandingeun maneh mah. Hebat si laing teh sabda euy. Tapi ulah waka gede hate. Bisa ngelehkeun awek. Penting ieu bakal jadi penting panuntungan. Sia duaan bakal kojor. Dadah sabda. Heet. Up. Heak gajeleng. Si Jagalapati miheulaan majuna rajang. Beureupeuna anu buleut jeung gede teh arek nyambar kana careham sabda. Tapi sakilat sabda teh micieun beungeut na plos. Atuh eta beureup teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Basa mireungeuh. Leungeun musuh milepas handeukeun kana sasaran. Kiwari mah sabda males narajang. Hiu, dampal syukur teh arek ngajajak kana iga burung. Ngan orok kaya si Jagalapati ge hanteu mikeun lamun nepikeun ka kabeunangan mah. Gentak mundur ka tukang plos atuh dampal syukur sabda teh handeukeun. Corelat, sabda teh ngacorelat tina gerakan jurus bandrong. Anu ngutamakeun kecepatan gerak. Nyaho-nyaho kiwari sabda teh geus aya sagigireun eta si Jagalapati. Bari jeung leungeun katuhu sabda teh mata hiuk. Cekuk. Beuteung si Jagalapati teh beunang disodok nepikeun ka ngaheunggeuh atuh. Karasa beuteung namanya seueul nepikeun ka nyalak kana angen. Kurang ajar. Kumaha? Nah karasa ayeuna mah. Allah, kurang ajar sia. Hayok, orang teruskeun tarung deuleu. Si Jagalapati teh beki ka udang ngamarana ketempo awakna mani ngagirir. Beungeutna mani nyiap beus jiga beusi atah beuleum panonna molotot untuna mani kakerot. Tarak-tak kadenge urat dengan teh bating tarak-tak. Nandakeun lamun si Jagalapati teh museurekeun tanaga jeron. Allah, rasakeun sia sabda. Wabales teh aing. Si Jagalapati kiwari mah ngayakeun serangan jarak jauh. Kadua dampalengeunna didorongkeun ka rebus. Aya kakuatan anu hanteu katingali arek neumrag kana awak sabda. Tapi sabda ge hanteu cicingeun laju sarua ngadorongkeun dampalengeunna ka rebus. Aya kekuatan anu sarua hanteu katingali nadah kana Banarajang si Jagalapati. Wantukna wawentrokan kekuatan geus hanteu bisa dipona deui. Geleger balu karena nimbulkeun suara anu ngacelegur. Kayan teh jadi caang kawas aya gelap we atuh. Jaregek. Si Jagalapati kadorong ka tukang aya kana dua lengkahna sedengkeun dari sabda mah pancu we nangtung teungut palinduan ti kedaganginan.
Bari katempo tina juru bibir si Jagalapati teh ngalai geti anu masih keneh seger. Layohna bae. Si Jagalapati teh geus ngaranapan taturi jero anu cukup parna balukar tina bieu bentrokan. Katempo sabda ngacorelat ngadeukeutan ka si Jagalapati. Gancang aya bejakeun. Nah di mana ajangan Mahfud? Siap moal nyaho sabda. Kituna teh peladug aya haseup anu molek. Kawasna bae eta si Jagalapati teh kawas jika anu ngarungkeun hiji barang kahareupeun sabda. Atuh sabda kentakang kacereng ka tukang bareng jeung peurayeuna haseup. Cirim si Jagalapati teh ngiles duka teuing ka mana losna. Kawasna bae geus hasil kabur ngaloloskeun diri. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyakapannya. Sagera urang tuna jajar carita Jawarati Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya paratosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.